Lamun urang ka Iran, di Iran bahasana bahasa ieu. Urang di Iran kaget. Ningali jelema nazoman. Nazoman bari nyekelan, bari meupuhan dada. Ieu bahasa da kos teh. Teu kaharti kurang bareng tenget-tenget lain bahasa Arab. Bahasa Persia. Hese bahasa Persia. Bahasa teh di urang nu jarang Persia, Yunani. Sedengkeun juarago filsafat adalah orang Yunani jeung orang Persia. Plato, Aristoteles, orang Yunani. Nyanalah anu ngamimitian nyieun ilmu filsafat. Wah, memeh Imam Ghazali muncul nu dipake anggaran Aristoteles, Plato. Kemudian orang Persia anu ku Kangjeng Nabi di alam, salah satu orang Iran anu ketika perang Khandaq nyana mempunyai ide luar biasa sehingga boga ide ngagali parit, ialah saha? Salman Al-Farosa. Persia, Al-Farisi itu Persia. Kangjeng Nabi orang Persia, lamun teh amah manehanana berpikir bisa naik ke luhur langit. Langit kahiji kadua katilu kaopat katujuh bisa kahibran ke orang Persia. Lain lalagaan. Berarti jago orang Persia. Pemikiran anak Imam Ghazali orang Iran. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani orang Iran. Orang Iran numantak Jelan itu perbatasan antara Baghdad jeung Iran. Jadi Jelan numantak dibawa jalanna lantaran lain orang Baghdad. Abdul Qadir henteu Al-Baghdadi tapi Al-Jailani. Baru lain laga orang Persia, Masya Allah. Eueuh dina kitab Fendi Al-Fondoki. Masya Allah. Masya Allah. Iya orang Iran Persia parah. Karangan-karangan ulama Persia ambal. Urang di Iran aya kuburan seorang sahabat. Ialah kitu seorang sahabat anu ka Persia kaditu itu Salim. Kemudian itu Sayyidina Husain Karbala, brilian otakna di Persia. Sayyidina Ali tungtung Baghdad, setik deui ka Iran. Waduh, di darar itu pernah jadi gubernur di Baghdad Sayyidina Ali. Menghadapi orang Persia paling sulit. Kuari Iran kamu tahiranana nyieun senjata leuwih tibatan Amerika. Ajunya nama nyieun bom di ngaranan Ali, di ngaranan Husain, di ngaranan Hasan. Eta nu ngaran Ali kuari lamun disetar ti Iran ke Amerika datang tinggal dipencet knop set ajur Amerika. Iran lain dalagan eta otakna pohara jas. Masya Allah. Mata kuari teu eureun peperangan teh Amerika Islam digendeng Iran ku Amerika
ulah sampai jadi musuh bahaya. Peperangan Yaman di jerona aya Iran dan lain-lain sebagainya. Ya Iran bahaya. Aduh, lain lalagaan. Ayo bahasa ada bahasa Persia. Jadi lamun waliullah masih kene kabongbroy ku karomah terhijab turunnya na. Masa sih resep ka karomah? Cak Allah teh karomah mata mah sakadar pamere aing. Ulah kabita ku karomah ka aingna bae. Tapi wali mah geus kuat deui. Moal aya nu kabongbroy ku karomah wali. Ngan imamun aya nu kabongbroy berarti turun derajat. Kos urang mah lamun nyaritakeun wali teh resep teh nyaritakeun karomahna. Ketika daun dicekel jadi duit, nah eta resep tah. Mantep jasa. Ketika urang deuk ka Mekah salengkah, ieu resep jasa ieu, mantep jasa ieu. Masyaallah. Ketika di deule di bumi aya emas, ieu resep urang mah kitu bae dulu. Gitu bae urang mah. Ketika hujan gede, minta ka Allah ulah kahujanan, bisa wali mah eta resepna. Ketika urang nyaritakeun wali mah tilok dahar, tilok nginum. Bung. Ketika peuting tilok sare wali mah mentang mata maca Quran zikir nya mah ti jam 9 datang ka subuh cara Imam Hanafi. Teu hayang sae. Nyaritakeun be karomahna aing resep. Urang mah teu jadi urang. Teu jadi atuh. Resep-resep da kana kos kituna. Resep kana kos kituna mah tak jol bae engke aya dukun nu bisa napak sancang urang resep dianggap wali. Dia urang resep kana kos kituna. Lamun urang resep kana ibadahna ketika aya jelema bisa napak sancang, bisa hiber tapi teu gadeuleu salatna. Teu hayang ieu mah kos kitu mah. Nu bisa hiber mah ambalaya, aya teu kadeuleu salat teh hayang. Di mana sih anu ambalaya nu hiber? Manuk. Beres geus. Gitu geus. Deuh. Aya jelema. Kemudian kitu teu dahar-dahar, tapi teu kadeuleu salatna. Teu ngadahar sangu. Teu kadeuleu salat. Ahli Allah. Teu aneh. Padahal teu ngadahar sangu. Atuh ambalaya. Di Amerika mah jangan daharna roti. Oh bener oge tuh kan. Lamun urang kabongbroy ku sekarang itu katipu urang. Nah, mandak ulah kabon deuleu mah salatna, deuleu mah puasana, deuleu mah ngazakatna, deuleu mah tahajudna, deuleu mah sedekahna, deuleu mah duhana. Kakarak ta eta nu ku urang kudu dideuleu mah. Adapun kamonesan ulah pati dideuleu. Akibat neuleu kamonesan dukun dianggap wali. Dukun dianggap wali. Ulah urang mah mones-monesan kos kitu ulah kos dideuleu pokona urang mah neuleu ibadahna titik geus beres. Ya Allah. Ulah suka bongbroy ka hijab. Karomah merupakan head nalaki. Lamun awewe keur head lain mikiran ibadah, mikiran metakeun diri. Ulah supaya bocor kumaha. Ieu head aib. Maka neangan ambet. Kuari mah lain ambet. Naon ngaranna? Paranti nutupan bobogaan. Abeh ulah bocor. Naon ngaranna? Pempes mah paranti budak. Pan sia nyaho jualan meureun. Tuh. Nah, lamun awewe teu mikiran diri kumaha ka Allah, mikiran aib supaya ulah kanyahoan. Sibuk per jamna ngaganti softtek. Kitu keneh lalaki. Kitu keneh karomah merupakan satu head bagi rijal teh wali. Jadi sibuk nyana lamun boga karomah engkena sibuk
metak-metakeun karomah ujung-ujungna lain ka Allah kabongbroy ku karomah. Fal waliyu lahu alfu maqam, wali ngabogaan 1000 makom. Makom pertama adalah karomah. Jelema nu bisa ngaliwatan karomah bakal naik terus datang ke 1000 makom. Jadi wali teh kumaha marukan teh. Ya Allah, ya Rabb. Tapi lamun urang geus aya di jajaran wali, urang karasa engke di dieu hayang naik kumaha carana, hayang naik kumaha carana. Lamun urang encan bisa ikhlas capek. Tapi lamun geus dibere ikhlas lantaran urang dibere ikhlas teh engke dibere kaindahan, indah, amis, lazat. Ketika henteu ikhlas teh ceuri. Sebab naon? Ibadah teu lazat. Sebab kalazatan eta teh eueuh tanding geus nyana berusaha supaya lazat, supaya nikmat, supaya lazat, supaya nikmat terasa didelekeun ku Allah, terasa dikanyahokeun ku Allah. Seluruh maujudat mungkinat, langit jeung eusina, bumi jeung eusina, kabeh kayahoan ku Allah. Ta'aluk ilmu Allah kana mujud. Berarti urang kasorot ku ilmu Allah aya kata'alukan di mana bae keur kumaha bae. Ketika eta teh nyambung jeung Allah, karasa lazatna. Duh, nangtung aya ilmu Allah dieu, ilmu Allah ngomong aya dieu kicep ilmu Allah. Urang babarengan jeung ilmu Allah eta makan bahasa. Ilmu Allah teh kan sifat memual kaluar zat. Berarti urang asa bareng jeung Allah. Bareng jeung nu sugih bage urang bangga atuh kumaha bareng jeung Allah. Bareng jeung nu kasep bage urang bangga atuh kumaha jeung Allah. Bareng jeung nu geulis bage lu padaratan atuh kumaha jeung Allah. Sia mah asal ngomong nu geulis be Allah leungit. Wa illa fala. Namun urang teu bisa ngaliwatan tina karomah moal memperoleh derajat. Kamagola baduhum kadarin hahalang kajembaran pangkat kawalian eta adalah karomah. Karomah teh ngahalangan kana kajembaran pangkat kawalian anu dijadikeun kaijidan ku ahli Allah, ku ahli karomah. Mbueun ahli karomah mah dibere karomah teh unjukan ka Gusti Allah. Gusti cabut sakumaha Tuan Syekh Abdul Qadir. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika aya jelema nyebut nyana henteu boga wudu, kapan acak-acakan awakna. Lamun nyebut Tuan Syekh Abdul Qadir nyana henteu boga wudu, geus acak-acakan awakna. Nyana langsung minta ka Gusti cabut, Gusti karomah ieu ulah. Ketika masyrik jeung magrib katingali ku Tuan Syekh Abdul Qadir, unjukan ka Gusti cabut. Gusti pan abdi mah lain rasul, cabut ku Gusti. Ketika manehanana bisa napak sancang menta ka Gusti dicabut. Cabut. Adapun kabelani anu dibere ceurik Tuan saya ge embung sabenerna mah. Tetapi aya anu dicabut langsung, aya anu ditetepkeun. Oh eta mah urusan Allah. Tuan saya mah teu embungeun nya mah abdi mah hayang sareng Gusti bae. Urang mah Allahna eueuh hayang karomah. Entak ngadar pelor we urang mah. Ka Cisoka hayang boga karomah. Aduh. Numantak paran daulish. Maka jauhan netepan anjeun, netepan jauh anjeun kana karomah piceun mencara urang mah. Karomah anu diregedan dipake kambung ku ahlina, yakni ku wali. Jauhan ulah hayang karomah urang ibadah ka Allah teh urang hayang ulah hayang timbul karomah, ulah hayang deket ka Allah, hayang makin deket ka Allah, ulah hayang karomah. Masya Allah, ulah hayang karomah ka Allah. Madak urang lamun geus ka Allah istiqomah, al istiqomah khairun min alfi karamah. Lamun urang geus istiqomah ibadah ka Allah, lazat indah leuwih bagus tibatan 1000 karomah. Nanaonan karomah mah. Saya urang mah ulah make jeung hayang karomah, ulah ngomong kieu, aing ibadah geus kebal tapi hujan kehujanan keneh ja. Aing azana ibadah kurang kumaha ieu ka Gusti Allah. Tapi aing nyekel apel, ja apel bae.
pan ai wali mah mun apel dicekel gitu hayang jadi emas kok aing mah jadi malah buruk aduh Gusti Allah doaku nah ulah dipake kahayang karomah engke jol-jolan sorangan urang ge ceurik lamun dibere karomah teh ceurik karomah nu pertama teh ya engke urang teu karasa waktu teh tah urang lamun ku Allah dibere heulanan lalaunan engke dibere urang teh teu karasa mun ti jam 12 atau jam 1 set teu karasa jol-jol subuh bae orenganan urang nundutan sugan teh karomah orang ngacai engke dibere jadi lamun urang nyaritakeun si Sina Abu Bakar Siddiq unggal rakaat satamatan Masya Allah lamun keur tadarusna beurang satamatan peting satamatan moal kaharti ku urang lantaran dipaksakeun ge ku urang moal ka udag sebabnya nama enggeus di luar zaman di luar makan sebab asa babarengan jeung Allah kan urang lamun jadi wali urang teu boga rasa di zaman teu boga rasa di makan barengna jeung Allah ayana makan teh ya jeung zaman eta bahkan perasaan syariat pan Allah mah teu ka zamanan teu ka makanan bigiri makanin wala zamani sebab naon atuh pan zaman mah puteran panon poe timiti isuk-isuk datang ka magrib panon poe ayana jadi beurang begitu panon poe nyilem ka jero jadi peuting padahal mah eta mah tempat mah eta keneh berputerna panon poe ai panon poe mah pan makhluk Allah makhluk Allah mah pan lain Allah mah mukhalafa lil hawadis ketika urang geus aya di darajat eta urang teh geus teu melu contohna model eta para aulia Allah maca Quran sajam tamat teu kaharti moal kaharti contoh deui Ki Hairun anu sok didongengkeun bebeja ka pamajikanana begitu ndek ka kamar wah kotok dikdaonkeun ieu opor geus opor nyana asup ka kamar zikir set atuh kapan di dinya eta geus diturub saji pamajikanna ieu si kumaha ieu waduh atuh di dalar kunyana ku anak kabeh geus 3 poe kaluar bebeja mana opor heuy ieu najakeun opor kumaha emang ieu jam sabaraha jeung poe naon nyana ge kaget oh kahara 3 poe kan teu salat berarti 3 poe ieu lah wali Allah lamun urang nyaritakeun makan kuari waliullah lain saeutik jelema anu ti Indonesia ka Mekah ngan sakiceuk eta dikumahakeun eta nagara disebut ilmu toy luar daripada biasa deket Mekah lamun Kangjeng Nabi Rasul ngaranna ditinggalikeun masyrik jeung magrib tahun-tahunna ditinggalikeun poe-poena ditinggalikeun jam-jamna ditinggalikeun samemeh Kangjeng Nabi kaditu ditinggalikeun santas Kangjeng Nabi datang ka kiamat ditinggalikeun manta Kangjeng Nabi apaleun bakal loba waladu zina bakal loba jelema nu nginuman bakal loba nu maling bakal loba jeung kadzaliman dideuleukeun ku Gusti Allah trek dunia tek atuh Rasul mah tapi ieu mah waliullah anu bisa ditinggalikeun aya waliullah nu bisa ditinggalikeun dibere ningali lauhil mahfuz ku Gusti Allah barang dideuleu oh lauhil mahfuz ieu Haji Pendi sakedeung deui dideuleukeun ya Allah ya Rabb dikumaha coba eta lalakonna masyaallah karim urang lamun jaritakeun kos kitu di luar dunia syariat jongsrol ngate urang sebab ruhani urang mah suci ketika nyaritakeun kesucian rindu roh urang sebab roh urang makan wau jeung Allah ketika di alam arwah alastu birabbikum qalu bala syahidna wau ka Allah sebab mukalama jeung Allah kuari kok urang teu wau jeung Allah lantaran kuari urang teh dibere perwatakan urang teu bisa merangan watek mata dibere watek resep neuleus susu eta gahalang normal sia mah
Oh, resep dibere deuleu geulis da ieu. Ceuli resep ngadenge begadang jangan begadang eta. Mantak oma ulah kena jadi presiden. Andai kata idaman lolos, partaina tetap urang ulah jadi presiden. Sebab engke urang dilarang begadang. Aduh. Nah, iyalah. Ulah resep ka karomah. Yicin karomah. Geus urang ibadah ka Gusti Allah, riyadhah, mujahadah. Al-fasl tsani wallahu a'lam.